Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik kareus teteh sadayana? Alhamdulillah, tepang deui sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Di edisi 57 ieu, dongeng anu bade dipedar teh judulna Asal Muasal Jombang versi Mongol biasana Dian Soekarno. Urang aoskeun heula biodata narasi pangarang. Dian Soekarno nami lengkepna. Lahir Jombang kaping 1 Agustus. Kiwari Dian cepeng damel salaku guru bahasa di SMA Muhammadiyah hiji Jombang, oge pegiat seni budaya dan kesejarahan. Dian oge kantos janten penyiar sareng reporter PT Radio Citra Wanodia Angkasa Jombang tahun 2002 dubika 2006. Reporter PT Radio El Sinta Jakarta Barat tahun 2004 dubika 2014. Pimpinan Sanggar Tarilung Ayu Jombang di tahun 2005 dubi Kiwari. Buku karya Dian Soekarno diantawisna: hiji, Kumpulan Cerita Rakyat Jombang terbitan Kantor Parbupora Kabupaten Jombang tahun 2007. 2. Legenda Jombang versi 3 bahasa isi oleh Jombangan Indonesia Inggris terbitan Indi tahun 2011. 3. Sejarah Bupati Jombang sareng penulis Fahrudin Nasrullah sareng Yusuf Wibisono terbitan Kantor Bapeda Kabupaten Jombang tahun 2011. 4. Trilogi Spiritualitas Bung Karno Jilid hiji Candra di Muka terbitan penerbit Al-Kautsar 2012. 5. Trilogi Spiritualitas Bung Karno Jilid 2 Pulung Kepresidenan terbitan Al-Kautsar tahun 2013. 6. Trilogi Spiritualitas Bung Karno Jilid 3 Pamor Surut terbitan Al-Kautsar tahun 2018. 7. Antologi Legenda Jombang Sisik Melik 1 terbitan Bunga Kecil tahun 2018. 8. Antologi Legenda Jombang Sisik Melik 2 terbitan Bunga Kecil 2019. 8. Antologi Legenda Jombang Sisik Melik 3 terbitan Bunga Kecil 2020. 10. Tinggal Merawat Sejarah terbitan Bunga Kecil tahun 2020. Alhamdulillah, bingah pisan di radio ofisial Kasumpingan Pangarang anu leubet ku prestasinya adik-adik. Carios ayeuna mendar ngeunaan asal usul Jombang. Tangtosna adik-adik penasarannya, sayana dangukeun dongengna dugi karengse. Asal usul ngeunaan hiji tempat teh disebatna naon adik-adik? Legenda. Tah di handap aya contoh legenda sareng asal daerahna anu tos kakoncara. Hiji, legenda Danau Toba di Sumatera Utara. 2. Legenda Rawapening di Jawa Tengah. 3. Legenda Tangkuban Perahu di Jawa Barat sareng nu sanesna. Tah eta pedaran ngeunaan legenda sareng asal daerahna nya adik-adik. Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Tong hilap, tonton videona dugi karengse, teras like, komen, share, oge di subscribe. Asal Muasal Jombang versi Mongol karya Dian Soekarno. Walungan berantas nu meulah tanah Jawa behwetana minangka jalur patali marga petingan ti abad ka-10 nepi ka abad ka-15 Masehi. Ari lebarna meh 5 tikeleun walungan berantas kiwari. Beuki nanjeurkeun Komara Nusantara minangka nagri maritim anu dipikagimir. Katambah jalan darat harita masih mangrupa jalan satapak nungan bisa diliwatan ku pasukan marake kuda. Mun sakalian aya dokar nu ditari ku kuda, ngan ukur bisa ngaliwatan jalan jajahan nu legana teu sabaraha.
kacaturkeun keayaan walungan berantas nu strategis geus dimangpaatkeun ku karajaan-karajaan kakoncara di Nusantara ti zaman Mataram kuno dinasti Isana nu rajana Empu Sinduk, Darmawangsa Teguh, Airlangga, Daha Kediri, Singgosari, Tug nepi ka Majapahit. Malah ti abad ka-10 Masehi, rakyat geus ngamangpaatkeun walungan berantas jadi puseur kagiatan ekonomi. Maranehna dagang jeung para sodagar ti Cina jeung Gujarat nu mawa sutra, poslen jeung permadani nu teu dijieun di tanah Jawa. Sabalikna, masyarakat Jawa ngajualan kapuh, hasil bumi, jeung samara atawa rempah-rempah. Para sodagar pribumi jeung mancanagara silih ajenan, kusabab ngarasa hasil tina dagangna nguntungkeun sarerea. Beja ngeunaan Jawa Dipa nu subur makmur roh jinawi ngundang kapanasaran bangsa-bangsa deungeun jang ngayakeun invasi. Salah sahijina bangsa Mongol nu dipingpin ku Kaisar Kubilai Khan. Manehna ngirim utusan ngaranna Mengki supaya Raja Jawa taluk ka Kaisar Mongol. Waktu harita nu nyepeng kakawasaan jeung politik cakrawala Mandala jang nyinghareupan bangsa Mongol teh nyaeta Raja Kertanegara ti Singosari. Kalawan teuneng bari leber wawanen, Raja Kertanegara motong ceuli utusan ti Mongol. Kusabab ngarasa harga dirina geus dicacampah ku kasombongan bangsa barbar Mongol. Sikep Raja Jawa dianggap minculak. Komo kumawani ngarogahala utusan ti Mongol, antukna Kaisar Kubilai Khan ngirim 200 armada kapal nu ngabogaan kakuatan kurang leuwih 200 prajurit ti unggal kapalna. Katambah deui ku 188 kapal jung nu dipulas beureum jeung hiji kapal intelijen nu dipulas biru. Ari beureum dina bahasa Jawa disebat abang. Matak jalma di sapaparat walungan berantas ti mimiti megaluh nepi ka Kedari nyebut rombongan kapal Mongol teh ku sebutan Jungbang. Asal tina kecap jung nu warnana abang atawa beureum. Rahayat sakitu ubiagna ningali ratusan armada jung. Terus maranehna patatalepa nepikeun beja kadatangan pasukan Mongol teh bari nyebutkeun Jungbang. Nya ti saprak harita daerah tempat balabuhna kapal-kapal Mongol teh leuwih dipikawanoh ku ngaran Jombang tina asal kecap Jungbang atawa jung nu warnana abang atawa beureum. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Miradia Official, teras di like, komen, share sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.